Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya fil khabari, dicarioskeun dina sebuah khabar, an Rasulillahi alaihi salatu wassalamu, ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sanyanyana Kangjeng Nabi parantos ngadawuh, yanzilu fi lailatul qadri, bakal lungsur dina malaman al-qadar, arba'atu alwiyatin, opat bendera. Liwaul hamdi, nukahiji bendera hamdi atanapi bendera pujian. Nukadua waliwaur rahmati, bendera rahmat. Waliwaul maghfirati, nukatilu bendera maghfirah. Waliwaul karamati, sareng anu kaopat bendera karomah atanapi bendera kemuliaan. Wa ma'a kulli liwa'in sab'una alfa malakin, sareng setiap bendera anu lungsur dina maleman al-qadar teh bakal disarengan ku para malaikat anu jumlahna 70.000 malaikat. Berarti di maleman al-qadar teh bakal aya arak-arakan atanapi pawai para malaikat menyambut datangna Lailatul Qadar bari membawa bendera. Masya Allah. Wa ala kulli liwa'in maktubun, sareng setiap bendera bakal tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, maka nyarios Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala fi tilkal lailati salasa marratin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saha jalma anu maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali dina eta peuting, gufira lahu biwahidatin, maka bacaan anu kahiji eta si jalma bakal diampuni dosana. Wa anjahu minan nari biwahidatin, sareng bacaan anu kahiji deui eta si jalma bakal dibebaskeun atanapi disalametkeun tina neraka. Wa adkhalahul jannata biwahidatin, sareng bacaan anu kahiji deui bakal diasupkeun eta si jalma ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gede pisan berarti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anu kahiji bakal dihampuni dosana, nu kadua bakal disalametkeun tina neraka, nu katilu bakal diasupkeun ka surga. Mudah-mudahan we urang sadayana sing dipasihan taufik supaya tiasa ngalaksanakeun kana ieu dzikir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saparantosna bendera-bendera digiring ku para malaikat, fayun sobu liwa ilhamdi, maka dipasangkenlah eta bendera hamdi bainas sama'i wal ardi, di antara langit sareng bumi. Waliwaul maghfirati ala qabrin nabiyyi alaihi salatu wassalam, sedengkeun ari bendera maghfirah bakal ditancapkeun di kuburan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwaur rahmati fauqal ka'bati, sareng ari bendera rahmat bakal dikibarkeun di atas Ka'bah. Waliwaul karamati
fauqas sakhrati fi baitil maqdis sareng ari bendera karomah bakal dikibarkeun di atas sakhrah Baitul Maqdis. Wa kullu wahidin minhum sareng setiap para malaikat yaji'u fi tilkal lailati bakal ngadatangan dina eta peuting teh ala babil muslimina ka tiap-tiap panto imahna jalma muslim sab'ina marratan 70 kali. Bade naon ieu para malaikat ngadongkapan bumi jalma muslim selama 70 kali dina eta wengian al-qadar teh yusallimu alaihim nyaeta bakal nyampaikeun salam ka para mukminin sareng mukminat dina eta maleman al-qadar. Ieulah janji Allah teh ketika Rasulullah parantos mendekati wafatna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis sareng nyarios saha anu bakal nyampaikeun salam kaula ka umat kaula, maka Allah ngalungsurkeun para malaikat pikeun nyampaikeun salam ka jalma-jalma mukmin. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu kenging ucapan salam ti para malaikat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.